Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma badu. Dipayun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu mana dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telepat ka kulawargina, sahabatna, oge orang sadaya salaku umat anu insyaallah taat kana ajarana. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngababarkeun naon wae anu bakal ku urang dibawa maot. Naon wae anu bakal nulungan urang engke di jero kubur. Anu bakal nulungan urang di jero kubur teh ceuk hadis Rasul aya 3 nyaeta hiji ilmu anu manfaat anu ku urang diamalkeun, 2 mamagahan batur sareng sajabana bade jeung urang ngalaksanakeunna. Amalan sodaqah atawa jakaria anu suci tur ikhlas dina hutang anu basa hirup sok dibayar sareng sok barang bere ka batur, sok mere dahar kanu lapar, mere ka parkir miskin, jeung sok mere sumbangan ridho ikhlas karena sodaqah karena Allah Ta'ala. 3 nyaeta amalan anu bakal nulungan urang teh nyaeta anak anu soleh, nyaeta barudak anu ngadoakeun indung bapana. Mudah-mudahan urang sadaya tos gaduh amalan sodaqah tos ngaamalkeun elmuna. Mugia sakitu wae wawaran anu ku simkuring didugikeun. Hapunten bila aya kalepatan atanapi cariosan anu kirang merna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.